Oke guys, selamat datang di Dola Doli Channel. Kami kembali lagi. Kunjungan Dinas Kadis Aceh. Marana ajudan teh minuman cuan. Tak ajudan. Pelan nih. Gus, lepaskan. Hei Pak. Bang Kadis. Jangan. Oh, terserah ya. Iya. Aduh, ada sih aduh. Pak, motor kemana ke Pak? Kalau Kadis kan. Cara opi aja nih teh. Hati kumaha teh. Kita tadi nuan abdi teh. Mohon Pak Kadis sudah Pak Kadis teh bade kopi teh bade ditaikeun kan ieu. Aduh, punten bisa Pak Kadis aduh banyak Hajar. punten Pak Kadis. Ya. Beli kopi ngerokok ieu mah. Udah yang ada ropi. Nuan urang ge cenah ngopi. Bukan teh, nuan urang teh cara rawe heula. Laman teu. Ayo Pak Kadis mending disaung we Pak Kadis. Ayo, Pak Kadis ayo. Mari naik Pak Kadis. Pak Kadis. Nanaonan dia. Nanaonan dia. Pak Kadis. Nanaonan dia. Ya. Aduh, ini juga nyiram. Mohon badai itu Pak, itu saya siram. Coba nyobian. Oh, mohon mangga. Aduh. Jadi dia awalnya. Mohon berinya. Lepat. Aduh. Halus kieu teh tanaman teh. Tanaman naon ieu teh? Yang pernah tanah kacep Baru dak teh kot saralubur masianana. Laingan tuh ka aing teh. Tiap pepanggi teh pahang kopi. Tapi gawe nama heueuh ayaan jeung teh eueuhan aing. Ieu mah baru dak teh barale kudu dikumpulkeun heula ieu mah. Apresiasi Alah, kumaha itu di teh. Badak. Naik gede. Aduh, po, dada riuk. Ngomong orang. Kumaha Pak Kadis sobi. Ya, urang rek ngomong. Teh nu ngabejakeun warga teh. Cenah masalah perbibitan cenah. Perbibitan. Nah, secara dina tomat, jagung, terong sok anu dibawaan ka imah. Jang naon eta teh? Yang tuangan gitu. Kunaon teh bebeja ka urang heula. Punten Pak Kadis. Iya, tah apa mawana Pak Kadis. tapi kita terang atau Pak Kadis Iya cok aing wae keur eta nah aing bebeja ka aing baru dak nyokotan. Aing parti warga mun teu apal ti warga mah hangus mah tong tapi urang syarat tong diulang-ulang deui. Tapi urang nu ngartikeun mah urang pedah marane gawena bener.
halus sadiki jujur orang Nah, mah. punten Pak Kadis. Wah, mau kali-kali Pak Kadis. Janji abdi mah Pak Kadis. Abdi mah sekali-kali dia. Abi ge janji Pak Kadis. Awas mun kali-kali deui kaluarkeun nak diganti kurang Punten Pak Kadis langsung ke Kadis. Dia kumaha ini anak incu aduh. bae anak incu mah segala diuruskeun teh kali paraban. Gitu Pak Kadis dari Pak Kadis ke dua anak incu. Daheuna naonan atuh mimit hayang kawin ari teu boga duit mah. Punten Pak Kadis. Mimit teh mararane hayang gawe mah ka urang heula. Nah ari si geus gawe parang urang dibeakeun. Aduh, punten Pak Kadis. Ngarti ieu mah aing. Panas ieu mah. Punten Pak Kadis. Pak Kadis ya barang meser ah. Hah? Pak Kadis meser. Meser tuh Pak Kadis dah. Abi mah ka dieu teh pan bade damel sanes bade jajan Pak Kadis. Kan urang mah mitin lagi kontrol hungkul. Ya, Pak Anak Kadis. buah tang saya duitna bisa anak buahkeun 500.000. Dak. Itu Pak Kadis ditamu teh yang mau bayar hutang. Gak ajudan teh aing. Kebalik. Kumaha tuh Pak Kadis ya. Nah iya, kumaha Pak Kadis perkawis bantosan teh Pak Kadis di kanggo tanaman gitu, pupuk, gitu, pembibitan gitu, kumaha eta teh Pak Kadis. Masalahna ieu kana naon? Nya kanggo Terlibatna. kanggo iya gitu tah, itu kan dipelakan gitu. Ya itu Pak Kadis namanya sebenarnya di internet itu Kan Pak Kadis pada di pelakan Ali Musa. cek kepupukan itu Dilina gitu, dilina Pak Kadis bade dipelakeun di dia gitu. Aduh, sanes kana abdi eta mah. Bagana saha Pak Kadis? Hah? Bagana ka saya eta tuh. Bagana kabatulkeun mah tong ka eta ngalenyet geus dinya mah. Aduh, Pak Kadis Teu kuat gitu baralek. Pak Kadis. Ah, Barang-barang cokotan ka imah teu bebeja heula. sanes gitu Pak Kadis, berarti pantas selami makanya Pak Kadis beli gitu aya duh. Ini mah. Nya tidak sok barang batur cokotan ku maneh teu bebeja heula bakal ambekeun moal. Ya punten Pak Kadis, da jalmi mah terluput tina kelepatan gitu punten Pak Kadis. Kieu Pak Kadis namanya tanya. Naon. Abi orang bantosan lah gitu, di pasian tanah. Ah, Kemana gitu Pak Kadis? Nah, kajian Pak Kadis dah. mun gitu. Ah, sia mah hareureuy wae. Punten Pak Kadis abahnya. Urang mah kata loba urusan ye. Turunkeun atuh urang teh turun ieu teh. Punten Pak Kadis. Aduh. Pak Kadis, formasi. Siap, yuk. Siap. Pak, barengan duduk ya. Yuk, siap, punten. Pak Kadis. Hop, aduh. Yo, Pak Kadis. Tuh.